Lajeng deui hadis nu kaopat. Hadis nu kaopat dina hadis arba'in ieu mah katampi ti Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saur Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tos nyarioskeun ka urang sadaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumana Kanjeng Nabi teh wa as-shadiqul masduq, anu bener cariosanana, anu dibenarkeun cariosanana. Cariosan Kanjeng Nabi teh inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Saenyana salasai ji arajeun kabeh hadirin sadayana manusia yujma'u khalquhu fi batni ummihi dikumpulkeun ngadamelna eta jalma teh dina patuangan ibu na eta si jalma teh 40 poe dijadikeun cai cimani. Namper cai mani 40 poe sumaya kunu alakotan tuluy we tina cai mani jadikeun getih kimpal misladalika nya kitu deui 40 poe. Sumaya kunu mulgotan saparantosna jadi getih kimpal jadi daging kimpal misladalika 40 poe deui. Sumayursalu ilail malaku teras diutus ka eta si jalma malaikat payampuh biruh niupkeun pihi di eta si jalma kana roh, niupkeun malaikat di eta si jalma kana roh. Wa yumaru bi arba'i kalimatin, diparentah eta si malaikat kana 4 pirang-pirang kalimah. Nu kahiji bikat bi rizki, kunuliskeun rizkina eta si jalma. Wa ajalihi, ajalna eta si jalma. Wa amalihi, sareng pagaweana si jalma. Wa syaqiyun, sareng cilakana eta si jalma. Wa saidun atawa bagjana. 4 kalimah dituliskeun. Masalah rizkina hiji, masalah rizkina eta si jalma bakal dibere kabeungharan sakieu kaayana rek dibere motor, rek dibere sepeda ieu mah. Eta si jalma marek dibere mobil, eta si jalma marek dibere kareta, jeung sajabi-jabina dituliskeun masalah rizkina eta si jalma. Wa ajalihi, dituliskeun ajalna si jalma. Umurna tepikeun ka 30 taun si eta mah. Umurna tepikeun ka 40 taun si eta mah, 50 taun si eta mah. Geus dituliskeun. Wa amalihi, amalna eta si jalma. Wa syaqiyun aw saidun, cilakana jeung bagjana geus dituliskeun. Pa wallahi maka demi Allah alladzi la ilaha ghairuh, anu teu aya di pangeran salian di Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali al jannah, sayana salah sajaranjeun kabeh yakin migawe eta si ahad kana padamelan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, sehingga perkara anu kabuktosan eta antara si jalma jeung antara ahli jannah illa dira'un, naon illa dira'un kecuali siku. Fayasbiqu alail kitabu, maka miolaan kaita si jalma naon alkitabu kitab.
Paya malu tuluy amal eta si jalma bi amali alin nari kalawan pada ahli neraka. Paya dakuluha mangga asup si jalma kana neraka. Wa inna hadakum sasajaran kabeh eta laya malu yakin beramal itu sihat bi amali alin nari kana pagawean ahli neraka. Hatta ma yakunu baina wa bainaha sehingga kabuktosan antara si jalma jeung ahli neraka naon illa diraun kecuali sasiku payasbiku mangka meulaan alaika sian naon alkitabu kitab payamalu mangka beramal itu sian bi amali ahli jannah kana pada ahli surga payalungkuluha mangka lebet eta si jalma kana surga. Dina ieu hadis nyarioskeun bahwa si jalma teh geus dipatok rizkina, geus dipincukan masalah rizkina. Moal teu dirizian ku Allah. Eta mah dumina perkara nu geus ditanggung ku Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Lamun geus yakin eta si jalma geus dipatok rizkina moal aya hasud pedah batur payu dagangna. Nah sebagai itunya yakinkeun moal pahili rizki mah sakitu ngaredesna nu dagang di pangjarahannya ih tewelewe aya nu meser mah teu naon sakitu ngamparna sapanjang jalan anu dalagang. Lamun segeus ngayakinkeun rizki tos dipatok ku Gusti Allah maka moal aya hasud moal aya iri dengki keheul batur payu dagang. Moal aya keheul batur beunghar geus dipatok rizki. Wa ajali ajalna nu kaduana masalah ajalna. Jalmi moal maot lamun seug can beak ajalna. Inna naswaibat sebab Yaman bidunya wustagol qad garrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al-mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Zaman di dunia ustagohe zaman katunggul ku kadunyaana teu mikeun kapo ibadah ka Allah teu kaburu salat acan he zaman katunggul ku kadunyaan erek zakat ogenan nyaah qad garrahu tul amal eta teh geus tipu ka eta si jalma tul amal panjang lamunan aulam yazal fi ghaflatin atawa eta si jalma geus poho karena manehna rek maut borosok di poho-poho datangna teu mere nyaho ngagaletak daya tempo angka itu nah ngagaletak daya tempo hari maut ngadodoho borosok di poho-poho datangna teu mere nyaho ngagaletak daya tempo asa moal maot we kitu katungkul ku kadunyaan
aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal, sehingga dongkap deket kata si zaman non al ajalu ajal. Al mautu yagti bagdatan, maut teh dongkap ngagetak teu mere nyao. Maneh ek maut isuk henteu ngabejaan eta maut nya bagdatan ngagetak. Al mautu ya'ti bagdatan wa qabru sundukul amal, ai kuburan teh eta teh petina amal. Isbir ala ahwaliha, sing sobar we wayahna we sing sobar. Maneh teu ibadah ka Allah keur di alam dunia. Isbir ala ahwaliha, kana pakewuna eta pakuburan. La mauta illa bil ajal, teu aya maut kecuali geus beak ajalna. Tuh ajalna geus dipastikeun ku Allah. Sakian. Jadi lamun geus yakin kana geus beak ajalna moal rasuba dina nalika ayeuna di tinggalkeun ku nu jadi budak anu dipikanya da geus beak ajalna kumaha deui. Tah kitu supaya yakin geus dipastikeun ajalna. Kedah kumaha deui ya. Wa amali jeung amalna eta si jalma dipastikeun wa syaqiyun aw sa'idun. Ieu supaya teu ngarasa aman tina siksaan Allah. Tah urang mah geus dipastikeun ieu bagja cilaka mah ieu we kitu. Poya-poya we. Maksud nama supaya henteu ayeuna urang ngarasa aman tina siksaan Allah, supaya beuki getok ibadah ka Allah. Urang mah alhamdulillah aya dina kaislaman, aya dina kaimanan kudu syukuran. Muga-muga eta kaimanan kaislaman kacandak mah maot. Aya doa nampanian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana pangeran abdi sadaya la tuzigh qulubana, ulah di palengoskeun hate urang sadaya. Ibalieurkeun wa tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dina sabada parantos maparinan hidayah Gusti ka abdi. Gusti abdi aya dina kaislaman ayeuna, dina kaimanan ayeuna, ulah dipalengoskeun. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dinayeun dina lagu yang semilirnya angin malam ini membuaiku larut dalam lamunan hayal tentang keindahan dunia panah ini. Enggak itu dah. Oh deui baheula keur ngorang. Ya. Eta mah anu sieun cinta ka bogoh teh hilang gitu. Jadi supaya cinta Allah ka urang teh supaya teu hilang kumaha rasa ya isi leungit gitu nya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi supaya salamina urang bersyukur kana eta nikmat. Karena eta nikmat keimanan kaislaman. Aya syaqiyun aw sa'idun teh supaya semangat teu ngarasa aman ya. Da taat jadi ciri kana eta jalma pibag jauh. Maksiat si jalma jadi ciri eta si jalma picirah
kaeun gitu ciri dina masalah eta kadang setungantoseunnya supaya urang beuki hati-hati ya dina masalah taligenan ringan semilnya angin malam ini membuaiku larut dalam lamunan hayal tentang keindahan dunia fana ini bila kita bersama selamanya anu embung teh kahilangan cinta eta si jalma itu eta teh nandakeun kana naon teh semininya malam ini membuai pulau dalam lamun bisi hilang cintana eta si awewe teh beneran gitu nya urang mah ka Gusti Allah ya Allah ulah diputuskeun tina rahmat Allah gitu sagala lagu ge naon ngandung hikmah eta teh lamun sedih dionkeun ka Gusti Allah mau makan teringat padamu eta kudu mengingat kepada Allah bismillah ulah rek makan mau tidur teringat padamu bismika Allahumma ahya wa bismika amut habis makan teringat padamu alhamdulillahirabbil alamin selalu ingat ka Gusti Allah eta para hadirin jamaah tarawih sadayana mudah-mudahan ku hadis nu dua eta urang sadaya tambi-tambi kagiatan iman sareng Islam tambi-tambi istiqomah dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala hapunten anu kasun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.